Kiai Haji Bagus Nipah teman-temannya waktu saudara-saudara muslim kami. Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum al-ayat sadaqallahul 'azim sadaqa rasulul nabiyul habibul karim wa nahnu ya rabbi salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim ya rabbi salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim ya rabbi salli ya rabbi salli Punten teh. Ya Rabbi warda anil masyayikh
ya Rabbi farham walidina ya Rabbi tinggi udah masih Muhammad ya Rabbi salli Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi assalamu alaihi zainal anbiya Sadayana Salam Assalamu alaikum Rabbi salam Assalamu alaikum Assalamu alaikum Assalamu alaikum Zainal Anbiya Assalamu alaikum Atukal Abdiya Assalamu alaikum Asfal Asfiya Assalamu alaikum Assalamu alaikum Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi bi barakatil Qur'an Al-Fatihah. Ibu belajar dahulu, belajar dulu. Menurut kamu ini yang lain semua, ya? Untuk ngaji, saya tabung amat dulu. Kira-kira kuat lebih jam 11, lebih jam 12 kuat, lebih jam 1 kuat, jam 2 kuat. Aretan. Insya moga-moga bayi hadir sadayana dikabul hajatna ku Allah. Dibarokahkeun rezekina ku Allah. Sabab peringatan maulid hutangna lunas. Bedas amat amin. Masya Allah. Ibu bapak hadirin wa hadirat rahimakumullah. Tidak ada satu pemimpin pun sampai dengan mau meninggal ingat caranya Pak. Tidak barang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang-orang acan. Seorang-orang acan. Dua mimpin. Nurek mautna, mikiran kasalametan, umat jeung rahayatna, ngandoang kanjeng Nabi, nu sejenna mah, pamimpin inget, karayatna, lamun rek dicolok doang, geus dicolok mah, oh deui, rakyat susah sabodo. Rakyat cilaka sabodo, rakyat aredan sabodo. Nu penting rakyat mayar pajak, disuntik vaksin, larang jadah doang. Masa ya kuring ngajina paling nguling we jika tanggal ini.
Atuh sawaktu aku aing ngarep ka puri. Ya saya dari ieu kunaon di puri. Atuh aing punya deu ka hareup bae betah jadi kang doang. Oh boleh di hareup ayarang mah bengsat. Masa insya nggak ada pemimpin yang sampai mau sakaratul maut mikiran umat dia cayarang doang kain nganggap tomet kain dianggap tomet dah di bener dia hati coba ke kopi itu Yai orang doang cara kepahingi dangdut dari yang minum sekrit pangita teh botol ikat kiai dari dangdut masa saduna fi dunia fujuna fil ukhra bi khadijatal kubra wa fatimah zahra bi khadijatal dari yang makan lagu Rita Sugiarto baik dengan sholawat mandari itu lamun dawa salatullah salamu nyawa apa yang Masya Kiai sakit orang muntul alhamdulillah Kiai naik meludang anggap Kiai Panjai balik di berkatan Panjai balik di Ampropan Panjai di Bakalan balik di kuda laut emas benar gitu benar bukan kami mencit embe benar gitu benar aku kami mencit kotok benar gitu benar atau kami ngigo kisuk benar gitu benar buka balong buka kami dibedahkan benar gitu benar kami marak kisuk ketika johor gitu lah kayak nanti gitu dulu dan Kiai alhamdulillah tadi ya kami nanya ke orang muncul bis parang itu Rasul kan terus parang itu Rasul terus pernah ningali wajah Rasul terus pernah nguping cariosan Rasul langsung kunaon dari yang iman hebat orang luntur dan cacakan itu pernah panggil jeung Rasul teu ningali Rasul boro-boro ningali raraina suara nadekan pernah nguping jika kumaha sasanggeumna Rasul urang luntur lahir tahun sakitu Rasul tahun sakitu geus sabaratus tahun nepi ka ayeuna orang luntur tetap iman bahwa Muhammadur Rasulullah ada orang luntur hidup muntur hidup muntur hidup kontok hidup kontok ya cina Kiai indikasi kita ngomong gitu amat lain udah pandai kok lain udah pandai gelangan geus 30 tahun leuwih pula cicing indikasi kita aja buka pamajikan kabitan atau kunaon tina Kiai jika ditipanek lah dua bintang deui atuh hari tak aing teu kaueuh muka dulu geus dipanek lah hareudeun bae ka deuna aya herang beungeut sukuna dia beraku lagi we aing kawin priangan beudak nikang wetan mah jiga ketan pulen Masya yang sagelis-gelis nabi kang Tasik di Bandung eleh soleh oleh daikan eleh prihatin ku budak Banten ku budak Banten nabi kang dicandung ku salagi ge pilok mamarahan pilok mama di Paraban sabulan sajuta ge pilok mama udah nabi kang Banten madak kalau pada di surga nabi kang Banten alhamdulillah insya Allah hadir buang satu orang dari media molok kain sedih itu dia mah bisa bae cenah Kiai ngaharan-haran aing. Jadi tugasku balik di mana ngaharan-haran jelema. Supaya jelema cinta karena agama.
Alhamdulillah ibu barang. Bismillahirrahmanirrahim. Bedas dia jangan nyatu beda dia. Aing bukan nyatu mah aing tadi pidato di Manegang di pasar. Manggang mana tadi beda nyatu itu dibere aingnya kabur berangkat tadi. Kan panitia yang aing. Saya si Herusan hujan si Dadang tadi. Kata si Deden si Dadang. Si Deden mengenai numpak mobil di aing si Heru memotor dia kan. Hidup Heru hidup. Oh, si Herunya atau Herunya bongkak banget. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ye jelema bodoh. Penyawa dalil. Masantren mah pernah. Nan. Di pasantren. Kami loba teuing. Ngadahar pucuk kopi. Jeung sambal jalan. Laju be nalar awamil. Lalanjung. Bulak balik. Tamat. Tapi sanajan bodoh. Iya kami orang muntur. Percaya baik. Iman baik. Nepi ka paeh. Bahwa Nabi Muhammad eta Nabi nu pangagungna. Jamual ayana naon? Mun Nabi Muhammad teu diciptakeun ku Allah. Jadi hakikat nama. Kami teh eueuh. Aya soteh. Sabab Nabi Muhammad. Didamel ku Allah. Jadi hakikat nama. Kami ieu murah. Oh hargaan. Ngan kabawa mahal. Jadi umat Nabi Muhammad. Mantap kami mah. Nuk bebeakan. Marak balong. Ngagiring pare. Neangan duit. Di mana ngayakeun buludan. Kepanasaran. Mondang kori. Internasional. Syekh Salman Amrilah. Jauh dia di Bandung. Lu gede bere minta dalaria. Lu baliknya di Tasik. Lebih jauh di Bandung Palongo. Kudu lebih gede. Masa salatullah salamullah benar mana kopi ala yasin tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujah Allah alil bak Allah lir kambu wa sumilir ta ijo raya tasenggut manten anyar tasenggut manten anyar salatullah Amis ay kosan ko na. Salam wa bil hadi Allah bi ahlil bait Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi
Neuk presiden saha? Neuk Megawati, neuk SBY, neuk Jokowi, neuk Pak Harto, neuk Soekarno. Kami mah orang Guntur, asal bulan mulut, mulut dan baik. Neuk aya corona, neuk aya Corolla, neuk aya Avanja, neuk aya Emia, neuk aya naon bae. Kami mah orang Guntur, mulut dan baik. Neuk datang kopi, neuk eueuh kopi. Kami mah mulut dan baik. Hidup orang Guntur. Oh, tangga orang Guntur. Insya Allah. Tuh banget ya kainnya. Tuh, masa wae dengan kainnya di depan dia. Masa insya Allah bareng ya Nabi salam. Sudah. Ya Habibi ya Muhammad ya Rushal Khafiqaini ya Muhammad ya Imam al-Qiblataini ya Habib salam. Jok, aina kuping dan regapkan ibu. Bu, kapungkur kangjeng Nabi nuju kulem kailulah, kulem memelohor gugah nage memeloh. Memelohor gugah meme arana kailulah. Eta teh sunat keur para kiai keur para santri mah molor teh kudu memeh lohor ngan hudangan memeh bedug lohor teh kaasup sunat gawe kitu. Kalau mau balik mah puting pan aprak-aprakan di kalong. Aing meuni geus teu balik-balik ka kasih. Untung pamajikan dibekel. Dibawa apa yang pamajikan? Ya tadi nama yang buka obat kita juga. Kalau berobat, aing hiji kita akan kalulus. Hiji waktu kangjeng Nabi nuju kulon siang di bumina ibuna Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, cenah kiai etapan Rasul teh bobo di bumi Anas, subogana teh pan unggul walad randa ibuna Anas na teu haram holwat babarengan di iman waya imah rangga. Dan Nabi ka ibuna Anas bin Malik teh Anas bin Malik ibuna sasusu dulur sasusu jeung ibuna Rasul Aminah binti Wahbin. Anu teu batal wudu. Dulur sasusu. Eta mah teu batal wudu. Kumaha? Lamun. Nyusu. Eta mah. Abah, tolong dari yang ngomong sipulan jeung sipulan kawin ka jirana urut sipulan dikawin ku si be cenah sasusu aing teh susu eta goblok. Apa ibuna Anas bin Malik teh dulur sasusu Aminah Sayyidatuna Aminah binti Wahbin. Aminah binti
bin Aminah binti Wahab bin Aminah binti Wahab. Ari Aminah binti Wahab ibu kandung Kangjeng Nabi. Naon agamana Pak Ustad? Ari agamana ibuna Kangjeng Nabi Habib Umar bin Habib zaman menerangkeun yen ibuna Kangjeng Nabi teh jalma iman kana agama Ibrahim tegasna agama pangeran hiji. Cek sawareh ulama ibuna Kangjeng Nabi namana Kangjeng Nabi lain golongan musyrik tapi hidup di zaman Patra. Maot nage di zaman Patra teu kataklik hukum teu kataklik hukum teu kataklik hukum teu kataklik apa hirup di zaman Patra. Maot di zaman Patra di zaman hah? Geus tarahan kan euy? Ai berkat geus mareunan. Hah? Berkat can meunang? Kira dibagikeun. Engke tos ngaji. Ieu kula neuk nanya ieu, kira-kira lamun ayeuna dibere berkat tek balik mah. Ih, tolong mah dari. Ini nek balik ame gerang geus. Biar pengen aja kan kawinan segalanya. Kalau bagi amatnya, hilang pemuda juga nya. Udah si Heru. Bila saling bajuin taruh. Dia tadi panik lagi hujan ke motor. Kuring diburing mainan motor. Buru menguai. Atau elektrik disepak ku sepak. Ayo kiai. Heru orang ngomong dia. Potong suku dia main bukan tanggung jawab. Masya Allah. Terus hiji waktu Kangjeng Nabi bobo siang ngiring istirahat bobo siang di buminya ibuna Anas bin Malik seorang janda alias Ummul Walad ngiring bobo di bumi randa di bumi ieu randa teh dulu sasusu jeung ibuna sehingga teu bakal wudu teu bakal bareng sarena barang Kangjeng Nabi nuju kulem anjeunna keringatan kesangan keringatan kecelak kesangna tina badan Kangjeng Nabi ditandean kana botol alit atawa kana piring ku ibuna Anas bin Malik bareng ari kesang Nabi sing bedas ari kesang Kangjeng Nabi adapun keringat Kangjeng Nabi ayo kesan Kangjeng Nabi keringat Kangjeng Nabi nu ngecelak salit-salit ditandian ku piring ditandian ku pisin mun ayeuna mah ku ibuna Anas bin Malik dina waktu di bobo siang. Masya Allah ya Allah ya Karim barang wujud ditandian kesana Kangjeng Nabi gugah Kangjeng Nabi gugah Kangjeng Nabi gugah eta Kangjeng Nabi gugah eta Kangjeng Nabi barang gugah kaget ningali ibuna Anas bin Malik tujuan dia keringat anjeunna ditaros ku Kangjeng Nabi naon nu dipidamel ku anjeun wae
Ibu naon ngerti tidak melbu anjeun wahai ibuna Anas aya naon anjeun kana perluna kana kesang kaula saud ibuna Anas bimbang ya Rasulullah kaula tabaruk kana kesang salira kaula tabaruk na barokah kana kesang anjeun anu kesang anjeun lebih seungit batang minyak kasturi dipake landong dipake parfum sabab kesang Nabi jadi ubar jadi ubar eta jadi masa barang dak barang woi dak kesang Nabi mah jadi seungit pohara sakabe jenis minyak sengit alam dunia bahkan kesang Nabi dipakai ubar dibalurkeun anu panas gering cager sabab dibalur kesang ku kesang Kanjeng Nabi lamun ku kesang si dadan mah jeung kesang si Heru tau hapet Masya Allah hiji tak kesang barang nu kadua Kanjeng Nabi getihna dialak dibekam ngaranna dipasikeun ka sahabat dipiwarang dikuburkeun di tempat nu teu kahalangan teu kajajalanan teu kalengkahan udah manu ngalewat teu dikorehan usasatoan sahabat nu ditugas teu manggihan kana tempat teu nguburkeun darah bekam Kanjeng Nabi ayeuna eta getih Nabi diinum ku sahabat Nabi mimiti nama digarek numara datang Jibril ngawartosan Allah ridho kana gawe sahabat ngaleueut getih bekam Kanjeng Nabi jalma nu ngaleueut getih Nabi waktu dibekam saumur hirup tanagana jadi kuat napasna jadi sengit moal bau abab sabab geus kacampur jeung getih Nabi subhanallah Nabi mah kesangna getihna rambutna janggotna Masya Allah mulia komo latiyahna pribadina sifat-sifatna sumauna Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala ayo kabeh ayo sayyidina wa barik sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barak sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka
innaka hamidun majid Allahumma sholli ala ayo benar sekalian para jamaah. Pulang rek mere duit ka tiap nu hadir rek ditarima. Ditarima. Lamun mere perkara nu leuwih gede batang duit rek ditarima. Nah, jadi kitu mah jawab. Camplang. Ulah lamun rek mere duit ka masyarakat ieu saurang 100.000 ditarima. Beuh, dia belaan disuntik vaksin ditarima bae. Lamun kula rek mere bae barang bere ka jamaah nu hadir kabeh anu dibilah-bilah mere perkara leuwih gede batang duit 100.000 rek ditarima moal. Tarima moal. Alhamdulillah. Sahajal manu maca sallallahu alaihi wasallam di mana-mana disebut jenengan Nabi eta menang anugerah leuwih batang dunia jeung saleusina amin ya rabbal. Coba orang muntur, orang muntur, orang muntur, anak buah Jokowi. Ulah kitu Jokowi ke presiden panghebatna sadunya. Urang doakeun Pak Jokowi muga-muga awakna sing lintuh. Sing sehat, sing gagah, sing jadi presiden deui 7 kali. Lain di aing mah dapre dorong goblok. Ulama dapre dorong kate. Ieu kulan rek mere hiji barang, hiji ganjaran adalah hiji sesuatu berharga leuwih batang dunia saeusina ieu ibu-ibu jeung pamuda memeh kulan teruskeun jak kula ieu leuleus bari ngumpulkeun tanaga kula pangmacakeun sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi coba sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kang ulah eureun salagi kula can eureun barengnya ibu-ibu maca salam ulah maca sejen cocok bae duduk masing-masing Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teruskeun sayyiduna Ahmad sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Hamidun sayyiduna Mahmudun sayyiduna Aidun sayyiduna Wahidun sayyiduna Ma'in sayyiduna Azim sayyiduna Ibun sayyiduna Taha sayyiduna Yasin sayyiduna Tahirun sayyiduna Mutahirun sayyiduna Tayyibun sayyiduna Sayyidun sayyiduna Rasul sayyiduna Nabiyyun sayyiduna Rasul rahmatun sayyiduna Qayyimun sayyiduna Jami'un sayyiduna Muqamin sayyiduna Muqamin sayyiduna Rasulul Malahin sayyiduna Rasulul Rahah sayyiduna Kamilun sayyiduna Iqilun sayyiduna Mudathirun sayyiduna Mujammilun sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Abdullah sayyiduna Abdullah sayyiduna Sofiyullah sayyiduna Sunjullah sayyiduna Kalimullah sayyiduna Fatimullah sayyiduna Fatimur Rasul sayyiduna Muhyin sayyiduna Munjin sayyiduna Mudzakkirun sayyiduna Nasirun sayyiduna Mansurun sayyiduna Ibu Rahmati sayyiduna Taubat sayyiduna Assalamualaikum sayyiduna Ma'lumun sayyiduna Sayyidun sayyiduna Sayyidun sayyiduna Sayyidun sayyiduna sayyiduna Mas'udun sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Alhamdulillah. Siratal ladzina
Berkibar aing deh. Ya, lang tadi masalah dulu naon. Jadi ka awe di saya. Ya kali mapain ka dulu nanti ka kuntilang. Barang lain maka dulu mapain hemat dulu sana. Alhamdulillah. Hei, kata Nabi, kata saja. Kita percaya mau kena omongan Nabi. Kulit nanya, kamu nanya omongan pemimpin, ulang percaya 100%-nya. Pemimpin mah bisa benar, bisa salah. DPR mah bisa benar, bisa salah. Bisa bohong, bisa jujur. Ngaranna ge jelema bias. Ulah percaya teuing, ulah anti teuing, yang sedang saja. Yang naon cenah? Yang sedang saja. Urang mah tengah-tengah we nya. Tengah-tengah. Bapak Jokowi urang mah percaya teh ulah. Curiga ulah, biasa saja. Kalau mereka menyuruh taat kepada Allah, berbuat baik ikuti. Tapi kalau memerintah untuk maksiat kepada Allah, tolak. Tunjuk. Alhamdulillah kukulan di Bandungan pamarentah nepi ka kuari Candita Doraka kalayan. So ayat teh pamarentah di Tamabok. Ayat teh pamarentah di Cina harina. Oh, bedak pamarentah kuari masih kena bagus cek ulama Candita Mabok, Candita Doraka ngan hiji nyeun pusing rakyat. Laju pangguludan jadi geser. Tahun baru Islam Muharram 3 reser kemana-mana. Kan urang mah jelema bodoh pusing heuh. Laju nu diomong-omong nu paeh ku corona. Cek aing mah nya sekali-kali pamarentah ngomong Pak Jokowi nanti di para rakyat ibu-ibu. Saya yang guru ini ingin mengatakan kepada rakyat, tenang rakyat, memang betul banyak yang meninggal dengan banyaknya corona, sebabnya secara asbab itu menimbulkan kematian. Tapi sebetulnya paeh teh ibu corona, bu pangeran, benar tak gitu benar. Sebab negara urang mah ketuhanan yang Maha Esa Pancasila. Garuda Pancasila, aku patriot sadia berkorban Pancasila, rakyat adil makmur, pribadi bangsaku. Enggak, selama kita eksklusif. Gak amat gak lamun presiden ngomong gitunya. Memang gak cek presiden ke rakyat urang teh loba nu maot, loba penyakit kuaringan urang sing percaya urang mah negara ketuhanan yang Maha Esa. Urang mah negara Pancasila, hakikat sama dia ku Allah, ku pangeran dari yang tulis. Geunahnya. Terus presiden ngomong sing sarabar darianya, itu geunah. Nu kadua ieu ulah sieun loba nu maot, da geus moal anu maot teh lain dina tungtung ajalna, nu paeh mah kabeh ku ajalna heuh. Terus presiden jeung menteri-menteri ngomong, ieu memang nu paeh ku ari ieu sakau ieu loba, tapi ulah kaget nu reuneuh ge loba. Eta lamun presiden ngomongkeun nu reuneuh loba, jelema teh panggiring teu tegang teuing nya. Kunaon loba nu reuneuh? Sebab galaki kamari loba di PPKM loba di imah numpakan bae kebo. Pan rakyat jadi haram tadi hibur ku pamarentah, betul? Barang rakyat teu barang penta. Moal minta beas. Moal minta nyatu. Moal minta gas. Moal minta BBM. Moal minta pusla. Moal minta kuota. Rakyat mah mintana hiji. Pamarentah ulah nyingsieunan. Jak urang warga negara asli.
tugas pamarentah ngahilangkeun rasa takut dan ketakutan kepada rakyatnya walaupun rakyat belangsak juga asal tidak ketakutan masih bisa ngalalang bekok masih bisa melakangkeun. Alhamdulillah. Pak, lamun pamarentah ngomong gitu haran urang Pak. Urang doakeun pamarentah sing soleh. Sing diberi topik hidayah ku Allah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Sebab tugas pamarentah eta. Alladzi at'amahum Baheula kula keur SD sanawiyah ka kelas 1 kula masan yang di Baros. Ieu Abah Abuya Mutol Muhammad Ilmi Abah Ilmi. Ari istrina teh Ibu Haji Emah teh dulu kula misal. Dulu kula. Kurang doakeunnya, kurang doakeun Abah Ilmi di Baros jeung Ibu Haji Nutos Maot di alam barnya sing rahmat ku Allah. Ala putra Nutos Maot ku enggal kene kamari kanong. Terus neng Iha carogena kandang moga-moga di alam barnya di rahmat maghfirah ku Allah amin. Ya guru kula nya bahaya kula. Kieu ge aing alumni Baros dia. Mantap dari orang muntul mun berangkat detik di tamping ambrek. Pokok dia orang muntul. Buat kena. Insya Alladzi at'amahum min ju'. Kunaon jadi kambeo kieu. Ari Teguh Salman ngeunangeun iku aing teh jadi kambeo. Sentimen dia mah kain. Alladzi at'amahum min at'amahum min ju'in at'amahum min ju' alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min wa amanahum min barang tugas pamarentah ngan dua ayo hiji rakyatna ulah kalaparan alhamdulillah dibaheula ge urang Indonesia tilok kalaparan tegapleuk beas ge ngahakan dangdeur eueuh dangdeur gangki ku ganyol nu kadua tugas pamarentah ngajamin keamanan ulah kasingsieunan rahayatna baik ku dohir maupun ku batin sanajan aya corona
tenang, ulah kasihan, supaya rakyat percaya, lamun disuntik vaksin, temantap bahaya, insya Allah, negara aman tentram, damai dan sejahtera. Kulihat ibu pertiwi sedang air matanya berlinang, Mas Intan dan berlian, senurutan sawah lautan, kau hari beak dijualan. Masa mudah-mudahan negara orang berkah, amin. Negara orang berkah, amin. Barang bismillahirrahmanirrahim. Supaya negara barokah, asal umat Islam daek ibadah, daek wirid sholawat, insya Allah negara aman. Yes, kiai jeung kiai ulah diadu domba, Habib jeung Habib ulah diadu domba. Komo lamun Habib Rizik dibebaskan, insya Allah negara tenang, negara tenang. Pak Jokowi rek 5 periode ge, insya Allah moal menang. Sabab undang-undang ngan menang 2 kali, ulah hawektein isukan mah presiden bagian si Sule. Insya hidup Sule, hidup Sule, hidup Sule. Insya Masya Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammadin wa sallim. Wa kembali wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina sahabi Rasulillah yajma'ina amin ya rabbal alamin amin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli halin hamdan yuwaffi ni'aman wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughu wasifuna sifatah. Bismillahi Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antal dhahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un. Iqdi 'anna ad-daina wa aghnina minal faqri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdari al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin wadfa' 'anna minal bala'il mubrami innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari bi sa'il asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arzuq ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma qawwi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma sri ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar.
sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ilahi nasrul ada yang lain wala jahim pedas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.